Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi ti ka Yunita ti kelas 10 IPS 4. Di dia abdi bade ngadamel tugas wawancara bahasa Sunda sareng pun teteh. Teteh namina saha? Nami abi Fitriana Loma. Naon padamelan teteh? Padamelan abi jaga di toko roti. Naon hesena damel dina kaayaan Covid? Hesena nya kitu kedah nganggo masker, kedah nganggo sarung tangan, sedangkan kan asa teu pararubuh gitu damel nganggo masker bae mah asa arareungap. Terus teh mun ngoles roti teh kedah double kedah double sarung tanganna gitu. Naon dampak Covid anu ngahalang kegiatan padamelan teteh? Dampakna intina mah customer jadi sepi, nya pengunjung mall gitu jadi sepi. Terus teh pendapatan jadi berkurang gitu. Intina mah sih eta dampak nama nu karas ku abi mah gitu. Sekian wawancara abdi sareng teteh. Mudah-mudahan Covid ieu sing enggal beres. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.